الخطايا hidup di dunia ukur bala harta jeung anak fitnah nu aya kuatkeun iman tingkatkeun takwa sangkan selamat di akhir jagat sangkan selamat di akhir jagat. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya lobakeun pisan mieling mati sabab eta teh datangna pasti nyawa dipundut Rabbul Izzati mangka hirup sing ati-ati mangka hirup sing ati-ati
Sanajan hirup kersuka bunga selingga diri. Oh ibadah nurutkeun hawa nafsu saka datang Ijroil teu bisa ingkar. Datang Ijroil teu bisa ingkar. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Datang di kubur teh hirup deui mukar jeung nakir nu ngadili. Waktu harita lisan dikunci, jasad ngajawab urjadi saksi. Jasad ngajawab urjadi saksi. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi kawatna. Waktu
ruksan nudoraka pabarakan pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeu ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beuki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roka buru sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mengajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi otak amal ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku musliman tapi tara nutup orang kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat ayo gancang geura tobat geura jauhan maksiat me bagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana
Aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing nyaan munaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasa ditambah deui obat nu wajib dirusul obat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti bek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman hayah belanggan beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kesauninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kesauninga Allah nu hirupna bukti nu ngadamu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 adam hurusana mumasalan lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal ma'usamam yumlukun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama'abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuhkan tempat yang butuhkan nu ngayakeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh
dugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung yumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Maseina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 jariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah Nisaul waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati katinu ku puji pintar kegede kalani sabarnya angkasa sami keropat tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nubahna Jibril kadua renjana Mikail jenenganana ngasihkan kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapatkeun deui sarta tengah raos nyari dicap ku hotamin Nabi nam rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana dipiler pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyang namuli kabatin sagak dawa